Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dagu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanos mung dicomantara ngalangkungan channel Sarsun Bagai Kok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna katresna dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-17. Mudah-mudahan kene ya cara dongeng sunate sing ngajantunkeun panglipur kalbu pangabaramana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra sapertonya kolong tingkana waktos mangatur dirajengkeun wae dongeng sunate wilujeng ngadangukeun wilujeng mantul dina hapena sawak-sawak prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Salam anu kakarak datang harita langsung ngobrol we. Loma nekeranan jeung Sardi. Sabab Sardi teh manglupakeun senior manehna waktu manehna ke di sakola baheula ke di SMP. Sardi jeung Salam anu ngobrol. Sardi pok ngomong. Lam. Naon da, Di? Kenalkeun ieu pamajikan urang. Red Salam harita. Aduh kakarak sadar manehna teh tadi ngobrol wae bari jeung tiru teh. Salam harita ngagebeg. Sabab tetela ine aya kamiripan jeung anu jadi pamajikanana. Sajongjongan Salam ngahulang harita. Tapi kitu teh henteu lila sabab Sardi anu nepak. Heus, sok ulang-ulang naon teh. Emang naon ngahulang? Teu sih. Nepangkeun teh abdi Salam. Ine anu cengkat harita beri neuteup ka Salam. Dina hatena ine pantesan si Paira teh menilengket nakeran ka Salam udah kasep kieu aing ge muji kan kasepanana. Cek ine harita. Mun abdi ine. Salam jeung ine jeung Sardi harita darariuk. Geus boga budak. Geus siji boga budak mah. Oh. Ke sakola. Orora sakola. Kelas non 2 tahun, karena 2 tahun. Gitu. Salam harita ngomong teh bari urang hulang. Asal bangahulang gua maneh teh kunaon? Henteu. Tadi ada kasih medang terek naon sebenarnya. Salam harita ngareret kan jadi indungna. Cek Salam harita beri tepugu beri garo-garo kana sira. Sardi anu ngareret kan jadi pamajikanana harita. Dina hatena yang seureun ningali Salam nu kos kitu. Sabarukan teu nyaho we beureut manehna sejarahna kumaha. Nyarek ulin we. Ka mana ka Sumedangna ulin teh? Ka Cimuja buku. Ka Cimuja. Yo mun rek ulin ka Sumedang kebenaran urang. Ya di mana Cimuja? Memajikan orang Cimuja sarua. Orang Cimuja teh? Di Cimuja kenal sareng namina Aira teh. Paira. Paira teh saha? Cek ine harita pura-pura. Istri abdi teh. Oh. Kemana atuh ayeuna? Nuju uih pugu. Oh tadi teh bade ka ditu bade ka Cimuja teh bade nepangan ka istri. Mohon. Cek Salam harita. Sardi ningali Salam anu rada bingung jeung si karunya we ningali Salam nu kos kitu rumpang reupeung tepung. Lam. Pamajikan urang sarua teu? Jeung foto itu. Cek Sardi bari dari ngareret kana foto anu aya Salam jeung Paira.
Salam hari tengah reret karena poton dituduhkan ku sardinya terpotong manehna nuker duaan jeung Paira dina waktu harita. Red harita salam ngareret kasar. Rada mirip. Sardi harita nepakan karena tak salam. Tang itulah rada mirip. Soalnya ini teh memang lancengna salam. Lancengna Paira. Kepeg salam hari tengah renyak. Lain kur salam hungkul. Bu Maina jeung Mang Toha oge sarua ngareuwas. Maksudna Ujang? Janten kieu Bu. Kaleresan. Abdi makan orang Bandung Bu. Orang Buah Batu. Gaduh istrinya ka Ine. Ine teh marupikeun rakana Paira. Ya Allah, neng teh rakana Paira. Mohon Bu. Ya Allah, terus kumaha Ujang? Cek Maina. Salam nu molohok wanita bari teu waringo naon teh teu loba om. Kamari ya ari abi masih itu patos terang lah jujutan itu jeung ieuna. Karasan kamari abi teh yang barang ka caringin Bu. Nya sareng mertua nyaramana Ine namina Padarim. Seteras nabi di pasar tengah dadang ngalalange we ngantosan kemana cing teh mitoha teh aya wae biasa masuk nungguan gitu tapi teu aya wae. Nah ari pek teh abi tos lami misal sawara jam ngantosan gitu terus golar-goler di pasar teh naon kesel eta mertua teh daekeun wae ka pasar kirining ke telepon saurna teh saya di Sumedang kan kesel abi teh. Wih weh, ari weh teh, kaget, margi nya lainnya ini nyata Paira atau saya di bumi gitu, pada jeung ramisak. Jadi Paira teh aya di ditu ayeuna teh. Mohon Paira teh kaleresan aya di bumi. Paira Ine bingung arek ngomongkeun naon. Sabab piraku manehanana arek ngomongkeun nu jadi bapak mah. Kagorengan nu jadi bapak. Tapi Paira teh naon teh? Ya gitu we pangintenan ya ceurik kemari mah ceurik wae. Ceurik wae. Maksana kumaha Paira teh? Ya Paira teh dican aku bapak ka Sumedang. Cek Ine hari tertunggu. Dican ka Sumedang. Ya Allah. Maksudna naon di sana ka Sumedang teh atuh nah sanes ka bumi nganggon di mana di sana na geuningan? Cek Maina. Sanajan pernah ngadenge oge ti salam. Yen salam pernah nanyakeun ka babaturan nanya teh ka Desi. Cenah aya bapana ti sakola tapi teu lengkep, teu nyaho. Kitu kieuna jujutanana. Ya di kampus di sanakna teh. Langsung di sana ka Sumedang. Cek Ine harita tengah bejakeun yen Paira dibawa ke Sumedang tes jeung hiji lalaki anu ngaranna Armandeni. Sok sieun kumaha onam ka salam tangtu. Astagfirullahaladzim. Kunaon atuh nya? Padahal makan abdi teh aya bumi na aya naon. Pami bade dicanak pada ku abi moal diobalkeun pami lares-lares mah gitu. Ulah carana abi kan tos lieur neangan ka ditu ka dieu teh. Milarian ka ditu ka dieu sirikna penting oke koloyongan keneh abi teh bisi kumaha onam naroskeun ka rencanganana kakara abi teh regreg margi cenah da saura rencanganana kantos aya bapana ka kampus cenah kitu kantos aya ramana ka kampus tah tidinya abi kan bingung di sana ka mana tapi abi pikiran teh pasti cenah ku janten rama mah kumaha onam meureunan ceuking teh kitu. Ya puga abi teh ka dieu tengah haja margi Paira ya abi masihan alamat masihan nomor si AA tadi ku abdi teh bade ditelepon namang maksudnya di ditu gitu bade ditelepon teng kewe cing teh terus dugi ka bumi nah hoyong ieu mah karasan di oge ganan si emak ya nomor teleponna tadi dipasihan
gitu. Dan nyakup Kang Sardi we ditelepon. Nya abdi tebi-tebi ti ditu ka dieu teh salasna ka hiji abdi bade ka mertua, ka Buah Batu, ka Turug-turug nya abdi hoyong terang. Gimana Bumina Salam suamina Paira teh margi eh margi Margi naon teh? Paira hari aranta ine hari tengah raya kan jadi salakina Sardi. Jadi kieu. Jadi kieu lah. Si bapak teh jigana memang teh doa dirinya kawin ka Paira teh secara kasar nama salam harita kerung sabab manehna ge da geus nyaho inung bapana teh geus teu doa ka manehanana ku sabab kalakuan kitu. Nya salam kejantana kumaha sinu pasipna. Janten kieu teh kejantana teh kawin ku naon abdi tiasa nikahna ka Paira. Salaresna abdi oge teu nyangki tiasa nikah ka Paira. Cek salam harita beri derak ngadongikeun cucutanana ti sama manehanana. Kitu kieu disangka bangsa terus kabur nu asup ka imah Paira nu teu kanyahoan Paira oge teu nyahoan aya manehanana dinya. Nu antukna digerebek. Tah kitu teh cucutanna mah. Janten abdi sareng Paira teh salaresna teu kenal teu naon. Namun kumaha deui abdi teh tiasa ngabuktoskeun itu sareng ieu kalarasan abdi memang aya di bumi, Paira aya di bumi. Jeung deui abdi nuju dibuligir da memang karaosan panasna keranan. Jeung kahijina mah baju abdi anu memang sobek teh. Janten abdi teh ngarayap we kana kasur dina eta ningali Paira anu memang bobo ieu. Rap abdi ge bobo di dirinya teh. Nah, ujug-ujug aya nu mukakeun kitu abdi kalarasan sareng Paira anu memang keur bobodoaan kitu. Dan abdi gue teu bisa nyangkal. Tangtos we bakal kumaha oge bakal disangka kitu kieu gitu. Sarasna abdi ampun paralun teh teu ngalakukeun naon sareng Paira margi Paira teh terang aya abdi oge memang nyanda teu kenal ka Paira gitu jeung teu kadunia teu ngalakukeun naon gitu. Tapi ya tos kieu pangintenan. Tapi alhamdulillahna Paira oge alhamdulillah nantinya sadar sareng itu sareng ieu na kasebatkeun Paira oge wakca ka diri abdinya kasebatna sami-sami mika nyaah we gitu. Nya abdi kitu di ka Paira pangintenan sanos nikah kasebatna kawas kitu oge. Ine harita molohok senggeus ngadenge omongan salam. Naon anu kadenge kumanehanana jeung kudu jadi lanceukna. Nu ngabejakeun jen Paira ngalakukeun hal nu senono. Kitu kieu. Tetela senggeus ngadenge ti salam. Ine harita dak dumadak kesel kana jadi bapa jeung lanceuk. Oh, janten cucutan teh kitu. Muhun puguh ge. Yang geus aya mah kieu tadi lam urang sateka pola kabeneran urang kemeureunana lanceuk iparna Paira sateka pola urang rek bantu ente tapi kumaha carana sar lamun memang bapana Paira anu hayang keukeut mutuskeun saya nya matak oge urang usahakeun kumaha carana da saya oge can pasti carana kumaha tapi tetep urang kudu ngusahakeun neangan cara-cara nu lain supaya cek kasarna mah cenah nanti cek ieu mah supaya caina herang laukna beunang kumaha carana urang kudu make trik urang kudu make cara anu lain-lain anu kira-kira bisa menangkeun dina peperangan teh gitu lamun perang mah gitu. Ya Allah. Teu nyangka mama meuni kok kitu geuning kalakuanna teh. Naon manawi teh nah apanan terang beureunan misakeun jalmi anu ke rumah tangga teh kumaha kan dosana. Ine harita teh ngajawab kur ti Patungkul we. Sabab manehna ge sabaraha kali
kesel karena jadi bapak anak sok pararea omong jeung jadi bapak anak tapi dah hare-hare we bapak nama da dasarna memang beheungna heuras jadi teu bisa diasup paham ku batur. Punten weh Ma, Bu, pun bapak memang kewas gitu jalmina, pami hidungnya hidung pami beremnya berem sesapisan diganggu gugatna. Ma sareng abdi sakeluarga ge memang ngarasa kesel sih sebenarnya mah ka pun bapak teh, tapi dalah di kumaha abdi teh tiasa kumaha. Maina haritan ngebetem jempe Mang Toha nu coba omong hari itu salam anu neuteup hari teh teh hina terus salam neuteup ka Hardi. Di kumaha carana tuh di urang jujur we nu tadina urang asa meneg mayong nah sampai paira teh bogoheun ka saya tawan teu tapi setelah sanggeus paira anu memang bager nyaaheun ka kolot nyaaheun ka saya oge jadi saya oge ayeuna mikirkeun paira teh memang benar-benar mika bogoh ka saya keun kayak orang di pikiran atuh ngan lamun arek ka Sumedang wayahna ulah ka imah ulah wae ka imah terus urang pangena kumaha lamun teu ka imah justru urang hayang papanggih jeung paira rek kitu rek ieu ge urang kudu ngobrol jeung paira sabab paira teh marupakeun pamajikan urang anu sah lain jelema pamanggih paira teh sanajan urang memang kawin aku kayana kawas kitu tapi tetep sah we urang boga kartu nikah jeung sajabana nya ngarti saya oge tapi ayeuna keur kieu leuwih hade urang fokuskeun heula didinya ulah waka ka Sumedang menang sababaraha waktu mah sing sabar heula mending neangan heula duit usaha heula sorangan engke saya bisa telepon aya ieu kan sebenarnya mah tadi ge paira mere nomor telepon mere alamat ka saya dengan tera dan perora inget kadinya tuh keur mah di dieu sim mah tadi geus langsung nyodorkeun nomor telepon kitu nya mah nya Nya, nya salarasna abi tos dipasihan alamat sareng itu sareng ieu na lengkap da ku paira teh da terangeun bade hoyong ka dieu pertama pang nama teh Ine nya lanceuk paira gitu istri abdi budak di mana tuh ayeuna ya di itu jeung kolot budak mah lain bawa tuh dah dibawa ge lah bisi ieu tapi bager meureun teh cerik yang mudah-mudahan we besok pager budak mah yang pokokna mah kitu we salam urang ngarasa bunga sebenarnya mah bisa papanggih jeung maneh komo ayeuna aya patali jeung paira kahayang mah gitu kahayang lamun bisa dirinya jeung paira teh ulah nepi ka kitu kieu sing raut-rautun sauyunan nu matak ayeuna urang usahakeun kumaha carana urang bebarengan we boh Ine boh Sardi da Ine ge marusa meureun nyaah kudu jadi adi meureun nya we oge kecil bisa nyaana ka paira teh. Tapi kitu nyangki piraku paira ngalakukeun kawas kitu asap teu percanten cek teh. Tapi kan omongan anu janten raka namina teh akarna raka teh. mohon terang abdi oge kantos sareng akarna kadinya teh bapak teh sareng ibunya Ari ibu mantu naon bapak sareng si akarna anu ari ras tulang beheung teh nikah pokona mah nya gitu we cobaan we ayeuna mah diajar sabar we heula lam keun anggap we ayeuna mah naon ngaranna teh diajar segala rupana prihatin heula didinya daripada ayeuna ka ditu ka dieu teu pararugu da geus puguh aya paira mah di Sumedang keun ditalingakeun ku saya aya kitu kieuna beureunan Ine oge beureunan jadi lanceuk nama cicingeun kumaha jadi kamu ayeuna di dieu kudu tenang we nya maksudnya ulah nepi ka ku sok sieun kumahakeun sareng percayalah tadi itu ge lain di mana di imah di kamar itu teh itu komo di ditu keamananna leuwih kajaga sih sebenarnya mah daripada ayeuna maksakeun karep lain sing sieunnan itu hate boga anak buahna loba anak keranan tong baru-baru ditu dicaringin di ieu di Bandung oge loba anak buahna teh urang mung nepikakeun aya masalah anu lainna deui anu nyangkut pautkeun komo di bari jeung ieu mah
ingat padarim jelema anu beda babnya metoha gitu. Lamun geus boga ka amak teh kajeun nitah kumaha ka anak buahna cek paribasana wani ngaluarkeun duit sabaraha oge gitu. Nya salam. Tuh, cek lanceukna Paira kan kitu. Daripada ayeuna Paira nanti salam dudu lungsuk datang ka ditu langsung kumaha mun bisa teu tarima padarimna nya bapak Paira kan jadi barabe leuheung-leuheung lamun cek kutiba ku omongan kumaha lamun ka nitah anak buahna nyiksa atawa naon. Mah, Paira teh istri abi mah. Abi boga hak pikeun itu jeung ieuna. Ngalindungan Paira tina sagala rupana. Nya lam. Sage ngarti saha lalakina, saha salakina anu memang pamajikanna dibawa sanajan eta kudu jadi kolot tanpa sakanyawan urang. Tangtu kamu oge ngarasa kuciwa beuneunan. Tapi dibalik kuciwa eta saya nyarankeun lamun arek datang ka Sumedang kudu make cara-cara anu mulus, cara-cara anu memang alus. Ngan wayahna ulah ayeuna komo bari jeung langsung ini asup ka imahna padarim nya mitoha saya geus ngalaman lam tah tanyakeun ka pamajikan kumaha saya dihinana kumaha saya disesekana gara-gara naon saya teh nikah kawin ka ini teh saya teh jelema nganggur apa sorangan kan maneh urang tiba heula mung gawe memotoran gitu motor gonta-ganti gitu dengan rasa kolot boga duit teh meureun hayang motor anyar kieu meuli motor anyar kieu meuli tapi gawe embung pasti yang boga kenalan ka ieu tah kebenaran keur kuliah harita teh sarua-rua kuliah ya kawin beres kuliah kawin jeung ieu nya kitu pan beurih tapi dah kumaha deui gitu. Salam harita ungut-ungutan naon anu dicaritakeun ku Sardi kaharti kumanehanana tapi hati itu bisa dibobodo rasa kangen kan jadi pamajikan rasa hanyelu lantaran geus dicokot kudu jadi bapana secara teu bere nyaho nu jadi maneh kamanehna jelas nimbulkeun amarah anu kacida pisan gede nah keur salam hari tengah ulang geus ulah ngahulang san sagala rupa bakal aya jalan keluarna penting kurang ulat usahakeunana cek Sardi hari itu ine teu ngomong sakemek oge harita kutiba neuteub ka salam anu dina batin ine memang bener-bener kasep salam teh cenah Paira anu di Sumedang anu nelponan we harita ka ine tapi hanya kalna ine HP na kebenaran teu dihurungkeun deui make jeung paeh segala ya patre ini teh jadi nu antukna da aya nelpon ka Sardi mah teu apaleun nomorna nu antukna Paira teh kesel HP na dialungkeun kana kasur kek diuk tina ranjang Tina teh kunaon teu diaktifkeun wae nomor HP teh geus teu ka Bandung teh mah kumaha nya ing masuk nih lieur kieu teh bro ine harita teuing kacai nongeng dina wastafel lantaran karasa ngural jeung sebalna teu beuting ting kunaon si bibi anu ngadenge harita langsung noong tina kamar nonton noong tina panto kamar lo kebenaran ngaliwat kadinya ngan teu wari asup lantaran Paira mah teu pati wawuh manehanana teh sabab disaprak asup kuliah si bibi nu kakara kadinya jadi jeung Paira teh teu pati akrab beda jeung ine sok biasa ngobrol itu padahal si bibi teh ada orang dinya gitu kan jeung Paira memang teu pati akrab jadi teu wani nek asup ka kamar harita tirig-tirig si bibi harita tirig-tirig kada jadi indungna nu kebenaran keur ngobrol jeung jadi bapana juragan yang Paira itu rupi nama utah-utahan kunaonnya pada hari mereka keru utah-utahan kunaon si Paira teh sanamini budak teh keur hamil jika nama Umi ini hari tengah aja ngomong gitu bari tengah reret-reret acan kan jadi salakina leos ini bari gagancangan
Paira Paira kunaon Cek Bumi ini. sebel bu ma sebel kecida aduh ya Allah kumanya ke dokter gitu ya teh Paira harita anu pias ketinggal di sepak. bi panginkeun cai asam juk Si Bibi harita lumpat. Terus si Bibit balik deui. Padari manu nanya ka si Bibi, kunaon cenah Bi? rupi namanya juga kandungan juragan Cek si Bibi meni lempeng we ngomongna teh. Kandungan. Berarti lamun kandungan anak si Salam. Itu bisa. Itu bisa. Cek pasalim hari tepat hari marita. Nu tegung sirila indungna harita geus kaluar deui. Bari nutupkeun patok kamar lalaunan. Kunaon cenah Bu? kunaon budak teh jika make kandungan teh wow teh kamari teh Berarti lamun kandungan eta anakna si Salam. ya geus ada salakina ka si Salam Itu bisa Bu. Bapak teu narima lamun eta anakna si Salam. Astagfirullahaladzim ya Allah terus ada dikumahakeun lamun nyata eta anak si Salam digugurkeun kitu paling mah mun dilaporkeun Salam saya ngagugurkeun Cek Bumi ini harita bari ngacingkat init. Da pasti bakal kadinya ngomongna. Padari harita nu kuram kirim ningali pamajikan anu amek. Ari amek mah Bumi ini teh taradaikeun kumaha-kumaha padari teh sieun kudu jadi pamajikan teh. Tapi lamun katingali santai bakal manehna ngamek nu jadi pamajikanana. Dina hate Padari marita ngarasa kesel na karanan ka Paira. Kurang ajar si Paira. Geus pakawin. Pasti ieu hawin di luar nikah si Paira. Awas ya. Pokona mah ulah tebayi ulah seunna ka kaluar ku aing. Ceuk Padarim anu boga nekad teu boga rasa karunya. Padarim hayang nepikan Paira kaguguran lantaran nyaho. Ceuk Padarim teh pasti anak Paira teh di luar nikah cenah. Sanajan eta anak Salam. Beureup Padamir harita nepi ka mereket-mereket weh. Tekung sirila harita karena harita datang kadinya. Pangke sore ka Bandung moal. Padari mari teu ngareret. Mane supirna ka Bandung? Sardi pan keur ka Bandung deui. Nya bae we ku abi. Kayak harita karena diuk. Nu saterusna nyokot rokok sabatang ti bapana. Ira cenah balikna si Sardi, Pak. Tuh ingat tanya ka si Sardi kan itu. Cek Padari mari teh bari nyokot rokok. Diasupkeun kana sakuna sabab lamun diantepkeun sok bakal beak ku si Karna. Karena hare-hare we manehna. Yang geus atuh abing ke ka Bandung, si Paira cager. Ya deuleu kumaneh ka ditu. Nanyakeun ka Papas ya. Tuh. Harita karena ini ke dapur. Di dapur harita aya gorengan celebak kadahar. Terus nyamperkeun ka jadi indungna. Mak, naon sate karena si Paira sehat. si Paira teh jana keur kandungan karena Keur kandungan. nya keur kandungan apa kunaon gitu siga nu kaget gitu Berarti anak Salam, Mak. nya anak di Salam lagi sapan salakina we si Salam Lain di luar nikah gitu, Mak. Astagfirullahaladzim nah imane nyangka kan jadi adi teh semeneh goreng na keranan Lain gitu, Mak. geus maneh teh anggur mah ajak ka rumah sakit ka dokter naon si Paira teh adi maneh teh Karena harita geek diuk. Mak. Dah. Ada gorengnya heuh si Paira teh adi sih, Mak. Tapi adi hamil di luar nikah mah panasa kesel ngaran oge. cek saha ieu da hamil luar nikah emang kayak kawin si Paira teh sabar bulan Hampir 3 bulan, Mak. heeh 3 bulan
Manya eta 3 bulan beuteungna mun iki mun hamil di luar nikah berarti akan 4 bulan beuteungna geus katingal melenung. Ih mah budak kakar mentil jigana mah. Karena hari tengah ulang. Sanajan galak kumaha oge karena kanu jadi adi Paira. Da manehna oge sok ngabiayaan ka Paira teh nyaahna keranan. Ayeuna ngarasa amek jeung kesel ka Paira teh. Di kamarina mah. Paira teh dibere itu, dibere ieu saban ka Bandung dilongok ka kosanana eta jeung ieu ku sorangan. Lantaran ngarasa adi manehanana numpang detikna jeung hiji-hijina we murid adina, teu boga adi nu lainna. Iwati Ine jeung Paira pentak nyaheun pisan karena ngan ayeuna karena teu ngarasa amek jeung kesel ka Paira sabab geus ngalakukeun ceuk pikirna kalakuan anu teu senonoh. Tanya aku maneh ka ditu bawa ka dokter angguran mah lain sok ngomong nu aneh-aneh. Karena gue jadi adi teh sing aya yeuna sia ke mana naon teh ka nu jadi adi deuleu ka awewe mah ka lalaki. Karena hari tercengkat pelawak ada di gorengan indungna kur tiba mureleng we ningali kalakuan karena hari ngingking ke kamar Paira maka sampak Paira hari keur diuk bari ngurutan kana beuteungna ningali karena nu asup Paira hari malohok Naon Paira njalem kamu keur hamil cenah duka cek Paira da manehna kita yakin atuh manehna hamil tawan teu nah. emang naon gitu Ka dokter atuh yuk ka dokter yuk. Sareng saha Jeung si teteh we geus si Teis ka dokternya ya Kang coba turun ke Teis nya ka dokternya. Firma yang ke Bandung Kang. Karena harita karecam kereuceum ningali adina ngarengek hayang ka Bandung. Paira akang teu bisa mutuskeun hayang ka Bandung eta henteu penting mah ayeuna Paira ka dokter. Ayo daripada bapak amak yuk ayo bro. Kan dokter ayeuna Kang. Ayeuna aya deui atuh. Bisa kumaha onam lain naon. Syukur-syukur lamun teu keur hamil. Paira teu peuh jadi lanceukna. Kunaon lanceukna jadi bager kawas kieu cenah. Da sebenarnya mah lanceukna memang bager sih. Kan padahal lamun geus amek was nu gelo gitu. Geus salin heula salin. Hidangan ku akang di luar. Harita karena keluar pada hari anu ningali karena keluar di kamar harita nanya terus naon di kamar si Paira tos iya papu gorek mawa si Paira ka dokter bisi kumaha onam lina naon karunya da atuh saking kajen kumaha oge pada hari harita teu bawa omong mana terokon tadi Pak meuli atuh maneh teh ayo nyokotan rokok ti kolot deui cek pada hari harita beri ngaluarkeun di rokok diketrukeun sabatang harita sabab lamun teu diketrukeun sabatang karena bakal nyokot loba eta rokok manehana karena harita namparan teungeuna saterusna rokona diseungeut Paira harita nu kaluar ti kamar make baju bodas nu sakapat mun pantes nakeranan bukna dirumahikeun nakeranan Paira nu notabene memang geulis. Harita Paira teu ngareret kanu jadi bapana ngageuleuyeung we indungna nu nyampeurkeun harita Rek ka dokter ayeuna
Baturan ku Iis. Nya mah Gusti Iis we si Iis ka dieu. Mah tuh itu budak bawa tuh ka dieu. Nyakeun kumaha dicokot teh budak mah. Ceuk karena harita supaya budakna nu dua tentong marilu. Lantaran ararogoan duanana oge keur mah awewe hungkul di budakna teh teu boga incu lalaki. Dina hiji-hijina awewe. Ti karena duanana awewe budakna teh nu hiji TK anu hiji orok keneh. Iis anu keur aya di imah harita digeroan ku Karna. Is. Naon Kang? Kadeu sagedeung. Is nyampeurkeun harita da buat tinggal salengkah ti imah manehna ka imah mitoha teh. Naon Kang? Urang ka dokter yuk. Ka dokter Uyu ka dinya. Emang kunaon? Orang ngajak si Paira ka itu ka dokter. Atuh ieu barudak kumaha? Geus budak mah cenah si emak. Nyang kadikeun kumaha kadikeun? Neng. Ya kadikeun mah ieu. Kamah kadikeun. Tuh. Yuk ka balong. Eta budak teh nu leutik ditungtun. Sedengkeun anu orok mah da teu tanaon. Ngan anu ogot nu rada leutik we. Sanggeus budak dibikeun harita Iis asup ka imahna rek ganti pakaian daerah aya kikituan mah make daster piraku teuing ka dokter make daster. Ya tuh Kang, mana Pairana? Itu di dapur. Paira. On Kang. Ayo. Paira nu leumpang gagancangan harita. Bapakna tiba malohok we teu direret ku Paira setik oge kesel ka dijade bapakna teh. Ram jadah cenah kitu pikiran teh. Paira harita naik ke mobil. Leuyeung mobil maju harita. Paira diuk harita di tukang sedangkan Iis dihareup sing jadi salakina nya teu lanceuk Paira nya teu Karna. Anu teu kungsi lila, teu kungsi setengah jam geus nepi da deukeut ieu. Kan pada karadap kotana we. Curut harita tiluanana tarurun. Sanggeus asup ka rumah sakit. Paira nu giliran harita terus dibawa ke ruangan. Dituturkeun ku Iis. Iis anu neuteub seukeut ka dokter. Eta dokter teh dokter Herawati ngaranna. Kumaha Bu Dokter? Bu dokter harita imut ka gelenyu. Bari menerkeun kacamatana. Terus neuteub ka Iis. Suamina di mana ieu teh? Carogena? Carogena menuju di Bandung. Alhamdulillah. Ieu teh parantos jalan genep mingon ieu teh. Ibu Paira teh juga kandungan puguh. Ka kandungan dokter? Mohon. Paira harita nu ngadenge harita langsung melohok. Dokter, abdi nujur ka kandungan. Mohon selamatnya. Wartosan ke si anak. Nuju di mana anak? Nuju di Bandung. Cek Paira harita beri nguluncrang cipanona sedih sebenarnya mah. Manehna hamil salakina eueuh da keur di Bandung teh ada lantaran Pairana dibawa ka dinya ku bapakna dipaksa. Mohon kenya teh nganggo resep ieu tah bilih aya ieuna ameh kuat kandunganana kitu nya. Mohon dokter. Dokter harita ungut-ungutan. Sanggeus kitu kieu. Harita Paira jeung Iis maka tingali langsung bebeja ka Karna. Alhamdulillah, Paira teh geuning bener ke kandungan genep bulan, genep mingon cenah. Genep minggu Paira. Kak. Cek Paira bari ngercakeun cipanon. Karna harita teu loba omong. Ayo ulang yuk. Cek Karna dina hatena manehna nanya. Pikiran tadi nyangka Paira teh hamil 3 bulan eta mah sabaraha. Sangka hamil di luar nikah tapi tetela Paira kawin teh hamilna kakara 3 minggu.
Sanggeus tepi ka imah tekung sirila Ibu Mini nu hayang nyaho kabarna langsung nyampeurkeun ka karna. Iis mah da langsung moal budak harita ka imah. Kumaha karena? Paira nu langsung asup ke kamarna. Memang mak positif Paira teh hamil. Hamil? Geus sabaraha bulan cenah? Naon sabaraha bulan ka karaoge genep minggu mak. Genep minggu. Berarti Bumi ini hari teh langsung nyampeurkeun ka Paira rusuhan. Pada harim ku tiba ngareret we. Sanggeus tepi ka kamar harita. Bumi ini langsung gek diuk digigireun Paira. Bari ngusapan kana tak-takna. Paira, kumaha can ti rumah sakit teh? Ti dokter teh tadi teh. Hah? Paira. Paira hamil mah. Cek Paira harita bari ngagelene kana tak-tak nu jadi indungna. Alhamdulillah ya Allah. Jadi positif hamil. Sabaraha bulan cenah? Genep minggon mah. Genep minggu. Berarti sangkan lanceuk hidup mah Paira teh hamil di luar nikah. Teu mah ih. Pan Paira tos nyarios, Paira teh pernah naon-naon tepang oge di dinya. Biar aku teuing Paira ngalakukeun kitu kieu. Nih. Cek Paira harita merengut lantaran disangka. Nya, mama mah percaya ke Paira. Syukur atuh. Tapi kumaha atuh. Mah, Paira yang ke Bandung mah. Paira, mama mangijinan ke Bandung, tapi bapak maneh kan kumaha tuh mama bapak Paira. Si bapak mah beda jeung batur panjelemana. Si karna oge sakitu galakna oge geuningan da anggar nyaaheun ka Paira mah tadi titah ka dokter kumaha mah. Anggar we init geuningan. Gur sungutna hungkul si karna mah lanceuk maneh mah. Tapi da hatena mah geuningan bageur. Beda jeung bapak maneh geus kitu teh kitu we. Teu bisa dionget-onget. Paira harita anu nguluncrang cipanona lantaran ngarasa sedih. Teuing kunaon pikiran asa inget we kana jadi salakina. Anu geus ngabuahan dina beuteung manehana dina rahimna ayeuna anu geus aya anak-anakna salam. Sedengkeun di Bandung harita salam anu masih kene ngalobrol we panjang lebar jeung Sardi. Jadi urang aya kudu kumaha tuh di cek salam harita. Geus ayeuna mah wayahna we ulah waka ka naon ngaranna teh ulah waka ka Sumedang. Percayakeun ka urang da urang ge sarua lanceukna kapanan ineu lanceukna sarua. Ineu ge nyaangeun pisan ka Paira. Pokona mah tenang we pamajikan mah kumaha kan pedah beureunan ayeuna mah ulah waka init ka ditu teh lina naon. Sok sieun lantaran bapak nanya teh bapak Paira nya mitoha saya. Eta urang teh ayeuna kan sensitif. Sok sieun ngalakukeun tindakan naon kitu melang lah. Ayeuna mah beuneu usaha heula we di dieu. Engke ku saya di pejaan teman kira-kira Paira aya informasi naon pokona mah ke urang di pejaan gitu. Tenang we da aya urang ya di itu. Nya salam. Nah diomongkeun ku Jang Sardi memang make teu panuju kapan teu kamari oge lamun salam langsung ka ditu mah sok sieun kumaha onam gitu. Nya geus we ayeuna mah engke ngadaguan telepon ti Neng Ine kumaha namanya nengnya mohon mah bu pokona mah salam tenang we di dieu Paira mah pokona mah aya teteh ieu di ditu engke Cek Ine harita meuni tenangna karanan kana hate nenangkeun kana hate salam. Salam anu unggut-unggutan ka harti kumanehna oge. Nya geus atuh teh ge di nitip Paira we atuh. Nya gampang eta mah pokona mah. Saya mah bisa lila ieu soalna nungguan budak bisi ceurik da diasupkeun ini malah sok beda panan. Oh nya tuh lain dibawa pada materi teh jadi urang bisa ngobrol lila di dieu. Nya gampang ke ira-ira ka dieu deui geus pugu mah apal di dieuna. Apal nomor telepon mah gampang lah. Ayeuna urang teu bisa lila da soalna mah. Eta motor jadul aya keneh geuning. Mana inget keneh kan eta kana motor.
Nya tuh udah orang sering make atuh. Nyantos atuh kitu atuh Kang ya mending si Dede bisi kumaha-kumaha tuh. Nya geus atuh. Bu, Pak, arep nama abdi mah lami di dieu ya. Padahal mah tuang heula tuh Ujang. Neng Ine. Atuh nuhun pisan mah cekap. Abi mah teh salami. Sanggeus puguh kitu mah harita Sardi jeung Ine nu salaki pamajikan teh harita cara rengkat terus pamitan ka Mainah, Mang Toha anu saka salam anu nuturkeun haritan pika hareup. Sameme ini harita Ine pok ngomong ka salam. Salam. Mun teh Terus we ayeuna masing tenangnya. Pokoknya mah ditu aya teteh ieu. Kitu kieu nang kumaha teteh we engke diinformasian ku tetehnya. mun teh Ine harita nu neuteub seukeut ka salam ting asa teu bosen cek Ine teh neuteub ka salam teh. Nu saterusna Sardi harita ini tinggalkeun eta pitempatan. Salam nutupkeun panto anu urut keluar motor cik. Kek salam harita teu buru-buru asup ka imah diuk dina paragi deukeut na kursi paragi nyamean elektronik. Pikiranana harita dagdikduk teu pada ruguh ting aya naon. Ngan anu jelas salam ngarasa tenang ayeuna mah sanggeus nyaho kabarna. Paira kumaha-kumahana. Alhamdulillah ya Allah, ini aya bongkolongan paira aya di Sumedang. Tapi aing teu ngarti teh kunaon bagi jeung dijemput di sakola lain ka dieu heula. Bener-bener bencina ka aing beureun padarim teh. Cek salam harita. Salam harita disampeurkeun ku nu jadi indungna. Salam, geus tong dilamunan. Geus aya nama aktivitas seperti biasa, gawe seperti biasa, neangan barang itu jeung ieu jeung bekal. Bisa aya kumaha-kumaha. Itu ieu bisa butuh duit rada gede daripada pakai ngalamunan kitu mah. Nya mah. Nya abi hiji waktu pasti ka Sumedang mah. Nya, make ngarti teu naon ngan ayeuna mah make satu panuju sebab nyaho benar geuningan tadi cek Sardi kitu. Untung Sardi baturan hidup geuningan teteh teh nyangka mah. Nya mah teu nyangka abi guys kan teh. Anu bina tadi mareuwas teh Ine si teh Ine mani sarua sarimag pisan jeung pairanya. Nya sugan teh nyangka teh terima paira padahal mah kan pada bedana teh beureunan awakna paira mah jangkung pan Ine mah rada penaikan saeutik. Nya mah sanggeus puguh kitu mah harita salam oge ararasup ka imah lantaran can dahar prak we salam sorangan dahar indung jeung bapana mah harita ngarobrol di tengah imah. Seperti biasa, seperti poe-poe biasa. Salam isukanana anu geus liar deui neangan barang-barang elektronik. Seperti biasa we ka komplek. Ngarah ayeuna mah ka daerah Kiara Condong. Tembus ke belah dituna terus we salam teh nu mawa roda hari. Barang keur kitu salam ningali mobil anu eureun asup ka perumahan. Salam anu memang hampir ngagores karena eta mobil, lain salam anu arek nabrak tapi mobil eta nu rek nabrak anu disupiran ku awewe anu geulisna karana. Reg eta mobil eureun sameh asup ka garasi imahna beureunan da mobil terek belok ka dinya. Nu geus dipogakeun si eta teh. Jerut eta awewe teh anu katinggal di tangtunganana geulis. Harita turun. Neuteub seukeut ka salam. Pok eta awewe teh rada ngageleunang ka salam. Kang. Sing kira-kira atuh nyana roda teh mampu ngagores kan akang mampu gitu agentosanana. Cek eta awewe mani sadis nakeran ngomongna teh. Bari nunjuk kana mobil anu padahal mah teu naon justru manehanana anu salah teh. Punten teh. Kan abi mah tadi oge di dieu parantos liren. Teteh anu nyeunempeng wae nyerak mobil anu teu kirang hati-hati. Lah Kang malik-malikeun kawas kitu. Di jero harita kaluar. Kunaon aya naon ieu teh? Cek si ibu harita katingali ibu-ibu nu rada gendut. Barang ret harita ka salam.
Si ibu ngahulang harita bari neuteup ka salam. Ke. Ieu teh Ujang. Ujang anu kantos gelut sareng rampognya. Si awewe nu geulis harita kerung. Gelut sareng rampok di mana, Bu? Cek salam anu teu ingetkeun. Anu kantos di stasiun kereta api di Kircon teh sanes. Salam ngahulang sajongjongan. Oh, mohon Bu. Ieu mendingan ibu terang. Cek salam harita nu pohoeun saha eta si ibu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tetepang deui geuningan. Ieu ibu pernah anu disalametkeun teh. Oh, cek salam harita ku tiba manggut teh saohon. Mereka mana tuh ieu teh? Seperti biasa Bu, abdi mah kana elektronik ayeuna mah teu kana rongsokan deui. Maksudna teh Mun abdi mah aya sok kadang dosan di bumi, tapi kadang-kadang bari meseran elektronik naon we teu kaanggo nu tos paeh tan kumaha Bu. gitu. Sinang heula atuh ka dieu, sinang heula yuk. Duh, punten Bu, abdi teh 7 milarian ieu teh. Wios sakedap ayo ka dieu. Cek si ibu harita mereka jeung nyampeurkeun segala rupa. Sedengkeun si budak eta perawan harita ku tiba neuteub seukeut ka salam. Dina hatena nanya, Saha sih teh? Dikirsan di mana? cek eta budak awewe. Padahal mah harita manehna ge nyupiran. Anu jadi indung ngan pedah memang henteu nyaksian dan ngan pernah ngomong indungna disalametkeun ku hiji jalma tukang pulung cenah kitu. Antukna salam teu bisa kumaha harita. Roda disimpen di sisi imahna. Kalebetkeun Ujang rodana sok. Kalebetkeun teh bilih anu nyanak di. Iya sih Bu di dinya. Sok kalebetkeun ka dieu tah. Cek si ibu harita nuduk. Atuh kapaksa eta roda teh. Roda beca teh dituntun. Salam harita sanggeus ngasupkeun roda nangtung. Punten Bu. Ibu teh anu kapungkur kantos ka palingan teh nya di jamret teh Bu nya. Pugu ibu teh tadi teh asa ceng teh asa kantos ningali di mana pas emut teh di dinya ya Allah ceng teh. Sok ka dieu heula, sok kalebet sok. Si ibu are ngajakan. Saha Bu? Iya Bapak jami anu dicarioskeun teh pas eta. Kayak nu dicarioskeun iraha ieu teh. Basa tas abi anu ngajamret teh di Kircon geuningan di stasiun harita. Oh iya jalmina. Nepang kana tujang. Bapak, Pak Yaya ieu teh. Abdi salam Pak. Ibu mah Ibu Aning. Ibu Aning. Aning nama ibu mah. Harita salam. Kek diuk dina kursi. Tegung sirila teu budak nu tadi nyarekan harita asup. Sajajorelatan paronan eta ngareret ka salam. Tah, kapungkur teh sareng itu tuh ngan pernah teu terangeun. Oh, mohon. Eta budak awe teh balik deui. Mah, nu tadi belanjaan anu tadi tuh si canak mah. Cek Aning, cek eta budak awewe. Bari panonna saeutik kariret kara salam. Salam harita tungkul. Bahannya nu mana? Kabeh geus diturunkeun da. Geuning teh aya mandi dapur. Cek eta budak awewe deui harita. Bari panonna sakolebatan deui wae neuteub ka salam. Salam anu tadi kebenarankeun melong harita sempet pantrok teh panana jeung eta budak awewe anu katingali. Bukna teh dibeureumman tur geulis bukna teh. Atanapi beungeutna. Sarta kulitna oge menikona yang umyang. Dek eta budak awewe teh diuk harita. Ieu teh Pen anu pernah nyalametkeun mama ti heula geuningan. Geus diomongkeun masa di Kircon teh. Eta budak awewe teh kerung. Basa di jamret teh ya. Nya. Tah ieu Ujang. Itu namina Penny, anak ibu. Anak ibu teh aya 3. Kan dieu pangalitna nu masih kana kuliah ieu mah. Itu nu 2 mah
atau iya ente di dari ye gitu, nu hiji di Jakarta, nu hiji di mana di Cianjur gitu. Saya nu di Bumina kantor hiji sok nganter ibu tak kamari teh basa di jamur teh sareng ieu kan padahal teu turun anjeunna mah sok cicing we nama mobil. Oh, cek salam kur saohriana we manehna. Teu penting beureuna cek salam hatena teh. Tapi duka kumaha gitu. Eta budak awewe nu ngaran Penny teh harita. Mun tepangkeun Kang. Punten tadi abi Bios. tepangkeun Penny. Salam. Salam harita nyodorkeun leungeun. Ya gitu di Penny. Penny ngarasakeun keanehan. Barang salam anu nyodorkeun leungeun. Sanajan salam katingalina. Baru sekal leungeun harita. Awakna ge nu jangkung badag salam. Tapi teuing Penny ngarasakeun leungeun salam cak ngagelas tur haneutna kerana. Sajongjongan Penny anu teu daekeun ngalesotkeun leungeun. Cek indungna harita. Kat nyanak cayeula tuh mah enggak si bibi keur nyieun. Oh, Cek Penny harita seuting kunaon Penny itu make jeung rumpang-rempeng sagala. adi salam tadi mana kawi teh? Abdi mati Kircon Bu. Pikir sonat di mana? Abdi mah kabit mati kebon gedang Bu. Oh, di kebun gedang. Habis sih rencangan di kebun gedang, rencangan kuliah. Cek Penny nyelengkeung harita. Oh, di kebon gedang di mana? RT sabarahannya. Bukan mah caket ieu, caket walungan. Oh, caket balai desa. Berkan dinya aya kompleknya. Mun aya. Tapi pali dieuna abi mah. Bade caket ka jembatan da. Pamiti dia mah sateu acana gitu. Pamiti arah ti Kircon mah. Oh, abdi oge da pali dinya bumi mah. Oh, di pali dinya. Cek Penny harita saka hatean teuing naon atuh Penny. Tos lami ujang. Karena elektronik. Ari kanu kieu mah teme tilu sasihan ta. Kawit mah besok kana tukang pulung abi teh kawit mah. Nya papanggih di ditu oge kareta keur mulung nya botol-botol kitu di ditu basa nulungan teh nepi ka maneh hariwang sugan teh kumaha onam teh untungna teh untungna teh di loba warga nu kaderinya nya jang nya harita teh. Mohon Pak, Bu. Alhamdulillah abi tiasa salamet we harita teh. Nya syukur we atuh. 3 bulannya. Mohon Pak, sampai 3 sasi abi teh dina elektronika ieu mah.